Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejan neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jawara Titutug bagian kasabaraha di pohon 8 mah namanya 87 gitu. Kumaha salajengna ieu lalakon Jawara Titutug teh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun saat tacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur kapala wargi sadayana dina aktivitas nanya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna nya bari ngagosip bapak-bapak bari sandeina ditepas diburuan bari cingogonya ngala unur-unur teras di padamelan di tempat konveksi bari ngajait bari ngobrasnya bari bari motongna di tempat cukur, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan, pokok namanya, di proyek, di leuweung aya, malihan aya nu di kanatua masjidkeun eta mah di diomongeun. Pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur, baraya nu aya di kota oge di pangumbaraannya, mugi asing tiasa janten rencang, landong katineung ka lemur urang sadayana. Oge ulah hilap di like di komennya pokoknya malah mun teu komen tingalikeun kete peuting aya nu nyamper ih jurig jurig teti ngaranna teh sareng kumargi simkuring mada ngadongengna sanes dina radio nya janten taya sponsor sehingga bentuk pangrojong kanggo dongeng zaman kiwari mah taya cara deui bentuk apresiasi nanti ku cara nyawer tah aya nomor dana da di dieu nya sareng rekening tong ageng-ageng 2000 we supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Jawara Titutug bagian ka-8 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Degil, wayahna maneh ku kami dibere tugas maluruh ka Gunung Gejul sanu nyaho paguron andari hirup deui. Ceuk Ceng Maden basa harita mingpin sawala. Hagi, wing siap, aki teu milu. Si Degil nanya, kuring marek maluruh ka leuweung larangan. Numutkeun laporan warga cenah mah aya kagiatan anu nyurigakeun. Ceuk Ceng Maden pinuh wibawa. Ari kuring kumaha? Ceuk Bah Uso nanya. Ente mah di dieu lur, jaga-jaga bisi aya serangan susulan sabot keur pada ninggalkeun. Ceuk Ceng Maden. Hade atuh hari kitu mah. Bah Uso unggut-unggutan.
Degil, wayana maneh indit sorangan. Talung tiksing imet kaayaan di Gunung Gejul. Ulaya tindakan, buru-buru laporan ka Bah Usonya. Atuh kuring init kaleuweung larangan mawa 10 murid anu geus ditunjuk samemehna. Ceuk Ceng Maden serius pisan. Nah teu wani sorangan kitu ceng. Cek si Degil nyelengkeung. Lain teu wani Degil, ngeraya batur ngobrol di jalan. Cek Ceng Maden alesan, da sabenerna mah sieun sorangan. Ya atuh kumaha kieu we eta mah. Cek si Degil bari ngorong. Isukan sakabeh personil anu geus ditugaskeun. Wayahna indit rebun-rebun tanpa aya alasan kaberangan akibat macet di perjalanan. Siap? Ceng Maden nanya bari rada nyentak nepikeun ka Bah Uso reuwaseun. Siap. Murid-murid Ceng Maden nembalan nih meh bareng. Santai atuh Ceng, ngomong teh biasa we atuh enggot dicengkang yo. Cek Bah Uso ngagebes. Duh, hampura lur. Kuring keur sumanget ieu teh. Cek Ceng Maden. Singket carita sawala akhirna bubar. Harita Bah Uso ngajak badami rada pribadi jeung Ceng Maden. Ari maksud Bah Uso manehna boga niat mere ilmu ekstra ka si Degil nyaeta ajian Bayu Sukma. Numutkeun Bah Uso komunikasi teh salah sahiji hal anu dianggap penting. Komo deui isukan arinditna beda arah jeung tujuan. Ceng Maden satuju teloba pikir jeung itungan. Bener lur. Kabeneran uing oge hayang upgrade ieu ajian Bayu Sukma duh. Dina Play Store urang kudu diupdate deui. Geus lila tara dipake eta ajian jigana error euy kena ku virus. Ceuk Ceng Maden muni atoh. Oh, nya sakalian we atuh. Bah Uso seuri. Peuting harita kene si Degil diwaris ilmu Bayu Sukma ti Bah Uso jeung ti Ceng Maden. Eta ajian Bayu Sukma teh nu pernah dicaritakeun nyaeta bisa ngobrol jarak jauh make telepati. Si Degil memang budak luar biasa, najan luhung ku ilmu tapi teu ngarasa ieu aing adigung jeung ujub takabur. Sok sanajan si Degil teu bisa undak usuk basa dina nyarita, tapi tabeat mah si Degil memang budak pinuji. Ilmu kalayang lahang miboga, sok sanajan kurang satingkat deui ka puncakna warisan Kijaki Jalibri. Kitu deui Ceng Maden anu nurunkeun jurus hayam ngupuk, katambah Bah Uso anu sukarela nurunkeun ilmu raksaraga, bener-bener budak istimewa. Komo harita manehna nampa kadeudeuh ajian Bayu Sukma anu memang kasebut ilmu anu arang langka. Gancangna carita. Isukna Ceng Maden saparakan camiang sejama luruh gorombolan anu ngaranjah lemburna. Si Degil geus bingbrit indit nuju ka Gunung Gejul tanpa aya nu maturan deui. Samentara eta Ceng Maden anu diiring 10 anak buahna nuju ka leuweung larangan. Nging karasa ceuli Ceng Maden teh narima sinyal panggilan ajian Bayu Sukma. Karasana teh lamun aya nu ngahubungi ceuli kencana teh panas. Gek atuh manehna sila ajeg tatan-tatan narima sambungan. Halo, kumaha lur? Geus nepi ajan? Sora Bah Uso kadenge jelas. Ada bah, pan uing teh kakare oge init. Jauh kene atuh. Ceng Maden rada kukulutus. Ampura tuh lur. Uing rek ka pasar ieu neangan bakonya. Ari kunci motor di mana eta teh? Ceuk Bah Uso bari seuri. Oh,
di luhureun lomari TV teh. Sugan teh aya beja nu pentingnya. Ceuk Ceng Maden. Sakalian we ngetes sinyal atuh Ceng. Bah Uso nyeleukeuteuh. Halus pokalana mah mencrang jernih ya Pak Uso. Geus heula atuh nya. Ceuk Ceng Maden bari udar sila. Ceng Maden nuluykeun deui lampahna, hampir tengah poe kakara Ceng Maden teh nepi ka tempat anu dituju. Ceng Maden nuluykeun deui lampahna, hampir tengah poe kakara Ceng Maden nepi ka tempat anu dituju. Naon anu jadi kacurigaan harita kabuktian, Ceng Maden jeung anak buahna ngawaskeun tempat anu dianggap ku manehna markas gorombolan. Ceng Maden kacidareuwasna basa nempo Nyimas Andari keur mencetan pundukna bah jempol Kantabaya. Aram jadol. Jadi salila ieu teh Andari ngahiji deui jeung bah jempol Kantabaya. Ceuk Ceng Maden bari kekerot. Nempo Nyimas Andari layeut geugeut jeung bah jempol Kantabaya, Ceng Maden ngarasa timburu. Sok sanajan nya geus lain-laina, tapi keukeuh Ceng Maden teh masih keneh neundeun sesarasa anu baheula pernah aya. Teu kuat nahan timburu, Ceng Maden langsung nguniang terus ngaluncatan tangkal cebreng pagerburuan. Hanjakal pisan suku kencana ti Kudawet atuh brug labuh nangkuban. Jawara naon itu. Ceng Maden mah suwe wae. Heula tikait kana jukut ayeuna kana pager. Gusti. Teu kuat nahan timburu, Ceng Maden langsung nguniang terus ngaluncatan tangkal cebreng pager buruan ngan hanjakal suku kencana ti Kudawet atuh brug labuh nangkuban. Nyimas Andari anu keur jongjon jeung bah jempol Kantabaya ngarasa reuwas ngadenge sora anu ngakedebug. Barang ret kaburuan kasampak teh Ceng Maden kakarak nguniang. Kakang? Cek Nyimas Andari teu sadar. Muni musranya nyebut kakang. Biasana oge pan cukup ku abah. Cek bah jempol Kantabaya teu apaleun da bubuhan manehna mah keur nukangan, maruk meureunan ka manehna. Bener eta teh kitu? Andari ngagereneng sorangan bari ngawaskeun Ceng Maden anu kekepruk mersihan baju. Bener atuh, umur-umuran kakara ayeuna kuring diceluk kakang. Cek bah jempol keukeuh teu maksud. Kakang Ceng Maden? Cek Nyimas Andari satengah ngagero sanggeus sidik lain gitu. Kakang Maden? Cek Andari satengah ngagero sanggeus sidik. Naon? Maden? Cek bah jempol Kantabaya ngakurubu bari malik nyang hareup. Ceng Maden ngabedega di buruan dituturkeun ku anak buahna. Nyaho aya ancaman sakabeh anak buah bah jempol Kantabaya kaluar tuluy ngepung anu datang. Anak buah Ceng Maden ngerasa eleh deui jumlah, maranehna ngerasa seber turun mental, ngerasa sieun. Bage Ceng. Ceuk bah jempol Kantabaya ngagagak. Jadi lain nu ngaranna lemur kuring teh nya? Ceuk Ceng Maden nanya. Teu kapindo gawe, memangnya. Darlah Ceng, aya aku kabeneran ieu teh. Satadina kuring nu rek haturan kateun Andika. Kuning teu kudu hese cape. Ayeuna Andika datang sorangan. Bah jempol Kantabaya bangun anu atoh. Ulah loba carita lah. Yap ka dieu, sang hareupan kami ieu. Serang! Ceuk Ceng Maden marentah ka anak buahna. Anak buah Ceng Maden akhirna campuh jeung anak buahna bah jempol Kantabaya,
Tapi kejadian deui anak buah Ceng Maden harita ngalaman nasib anu sarua nyaeta eleh deui bae. Bah Jempol kanta baya luncat di tepas imahna muruka Ceng Maden anu geus pasang kuda-kuda. Sabru Ceng Maden mapag ngarajang ngahiuk peureup bangbaraan ngarah beungeut Bah Jempol. Sedengkeun Bah Jempol ukur ngelok saeutik bari ngasupkeun tonjokan ngarah iga burung Ceng Maden. Ceng Maden anu maca eta serangan sayaga leungeun kenca mapag peureupna Bah Jempol. Plak! Leungeun padu leungeun. Nyaho Ceng Maden nangkis, Bah Jempol teu kaleket. Nyilebeurkeun suku kencana nyapu kuda-kudana Ceng Maden. Untung Ceng Maden rancingeus, saharita manehna luncat miceun sapuan. Teu kalis ku eta Ceng Maden oge inisiatif nyerang ngarah mun-munana Bah Jempol anu masih keneh keur posisi nyapu. Bah Jempol tangga nempo aya ancaman, manehna mapag ngilangkeun leungeunna dina sirahna. Serangan Ceng Maden gagal. Sreg Ceng Maden pasang kuda-kuda ngawatek jurus andelanana. Nyimas Andari anu tita tadi ngawaskeun ngarasa apal kana eta jurus kumaha pibakaleunana. Ngarasa melang ka Bah Jempol, Nyimas Andari ngalungkeun karembong ku kabeneran keur poe. Pake Bah, awas hayam ngupuk. Cek Nyimas Andari, gep karembong disanggap, terus dipake nutupan irung jeung baham kanta baya. Ceng Maden anu geus mimiti ngawatek jurusna, harita ngajaplangkeun leungeun bari suku kekejet ngoerkeun lemah ti tincakanana, da eta jurus hayam ngupuk teh. Breng! Taneuh ngebul, ngawu mulek nutupan cirimna jeung Bah Kanta, jeung Bah Jempol nu harita keur adu hareupan. Nyimas Andari ukur ngahringeuh teu bisa nempo alatan katutupan ku kebulna taneuh anu ngalimpud jiga pepedut. Sadar kana kaayaan anu teu bisa nempo di mana ayana Ceng Maden, Bah Jempol ngawatek aji baja bantrang. Ajian baja bantrangnya eta ajian anu bisa disebut oge ilmu kawedukan. Kitu namah bentuk antisipasi. Sok sieun Ceng Maden ujug-ujug mesat pakarang. Bener pisan. Ceng Maden ngahambat bedog ngarah kana beuheungna Bah Jempol. Bah Jempol ukur ngejanteng teu obah, pasrah narima serangan. Belentrang! Sora bedog Ceng Maden basa nepi kana beuheung. Ceng Maden reuwas taya padana, Bah Jempol teu teu raku pakarang. Sajongjonan Ceng Maden olohok, salian reuwas teh manehna ngarasa teu nyangka jeung teu percaya. Beda jeung Bah Jempol, nempo musuhna ngajanteng jiga nu tenggar kalongeun teh teu kaleket, manehna ngamanfaatkeun kasempetan, cukang irung Ceng Maden ditonyok atuh satakarna, seak jebrot. Ceng Maden ngoceak bari ngudupung. Bah Jempol nyusul serangan ngahambatkeun sukuna, jebret Ceng Maden ditajong iga burungna. Wah! Solontot Ceng Maden begitu bisa ngawasa awakna. Masih teu puas, Bah Jempol luncat bari niat ngajejek awakna Ceng Maden. Kubrag saharita Ceng Maden namru teu walakaya. Nempo Ceng Maden teu usik teu malik, Nyimas Andari muru nyampeurkeun. Tahan Bah, cukup. Cek Nyimas Andari ngahalangan lengkahna Bah Jempol. Paehan ku aing sia. Bah Jempol ngakih dir amarah. Cukup Bah, cukup. Cek Nyimas Andari bari ngalengis. Asupkeun kana kurungan. Bah Jempol marentah anak buahna bari ngaleos. Ceng Maden anu geus teu walakaya dibawa ka hiji rohangan, teu beda we jeung kamar bui. Kitu deui anak buahna Ceng Maden, nasibna teu beda.
kacaritakeun peutingna. Taya deui rasa anu dipiboga kubah jempol kan tabaya harita, iwal ti rasa kabungah nu taya padana, alatan manehna geus bisa ngelehkeun Ceng Maden, sakaligus bisa nawan Ceng Maden jeung anak buahna. Peuting harita kene, bah jempol kan tabaya ngayakeun curak-curak sukabungah di tengah imah, dibarengan sakabeh anak buahna. Salian ti eta, kusababah jempol mah aktif di media sosial, manehna oge ngondang teman-teman Facebook, teman-teman TikTok, teman-teman WhatsApp, katambah anggota grup oge diondang sangkan ngilu hadir dina eta pesta. Pesta teu jauh jeung acara nginum arak bari meulem domba menang maling deui eta oge, komo hayam jeung lauk mah geus puguheun, menang mau. Dipirig ku musik DJ pangki-pangki di kampung sabelah. Pesta kaitung rame antuk nama. Wanci harita nyerelek maju ka peuting, anu keur pesta teh beuki teu areling, mabok kaliwat saking. Bari jeung tripping nepikeun ka jiga jelema gering, malahan mah teu beda jeung anu kelo ginding. Kitu deui bah jempol kan tabaya anu mabok asa ku kacida, nyeklan botol bari anekak sila, lucu telucu sering agak-agak, tapi sakapeung sesentak nepikeun ka sora ampir bea. Bagja taya padana. Jang pemandu laguna bah jempol ngondang Nyi Teti urang ranca eke, ngan hanjakal harita teh akina bea. Akhirna Ceu Teti dititah nyanyi sorangan di sisi wahangan. Jauh-jauh ti ranca eke ka Banten, saukur nyanyi di sisi wahangan sorangan. Nasib beta pemandu lagu. Kijaki Jalibri anu harita ngagandong Siti Habsah diiring ku Kitatun Cakrabumi, kebat lengkah maranehna nuju ka paguron hayam ngupu, anu maksudna rek nepungan Ceng Maden. Sok sanajan Kijaki teh ngarasa berat ngagandong Siti Habsah anu kademol, tapi manehna ngarasa ikhlas jeung ridho da bubuhan sakedeung deui Siti Habsah baris jadi pamajikanana. Kitu deui Kitatun Cakrabumi anu sasatna boga kapentingan oge ngadatangan Ceng Maden, manehna ngarasa sumanget kacida, sabab naon anu dipaluruh salila 12 tahun sakedeung deui bakal kapanggih. Nepi ka paguron hayam ngupu, kasampa kukur aya bah usowe anu dibaturan ku sababaraha buah anakna Ceng Maden. 3 sobat baheula harita panggih deui. Teu kagambar kumaha atoh jeung bungana hate anu tiluan eta, sanggeus aya tauna teu nyangka bakal papanggih deui. Memeh asup ka jero imah, bah uso ngaleret ka Siti Habsah, tayoh namah manehna inget pernah panggih jeung kungsi ngubaran. Siti Habsah ukur imut bari jeung tungkul teu wani padu teuteup. Beres acara tepang sono, tiluanana ngariung di tengah imah, ngobrol silih gonjak jeung silih bagi pangalaman. Beres Kitatun anu nyarita, disusul ku bah uso anu dipungkas ku carita pangalaman Kijaki Jalibri. Kijaki ngedalkeun maksud jeung tujuanana yen harita manehna datang teh salian ti hayang panggih jeung Ceng Maden, manehna oge boga maksud hayang disaksian laki rabi jeung Siti Habsah, sangkan bisa bebas tina kutukan sumpah lodong. Ieu je, urang laksanakeun heula naon nu jadi pamaksudan ente.
teu kudu diengke-engke deui ayeuna keneh ku kami dipangniangankeun lebih. Tongwa kami kira yang hajat di rame-rame sabab kaayaan di lemur sengklek keur mujeuhna paciweuh. Nu penting mah ngalah wajib we jeung sahnanya. Kumaha? Ceuk Bah Uso leuleuy. Ih, biar kuring mah teu jadi masalah, Lur. Ceuk Ki Jaki bari ngaleret ka Siti Habsah. Sami abdi oge ngiringan. Ceuk Siti Habsah bari imut terus tungkul. Teh, geus lah burukeun ayeuna keneh rapalan. Ceuk Ki Jatun bari seuri. Hoga tuh hari kitu mah. Bah Uso harita keneh nitah salah sahiji anak buahna Ceng Maden pikeun nyusulan lebe. Sabot nungguan datangna Ki Lebe, Bah Uso nitah mani jeung dangdan anu rada meujeuh ka Ki Jaki kitu deui ka Siti Habsah. Ki Jaki nurut kana omonganna Bah Uso, mandi bebersih di pancuran aya kana sajamna nepikeun ka diruru ku kenteng. Beres mani manehna nyukuran kumis jeung janggotna bari ngeunteung di kamarna Bah Uso. Jigana Ki Jaki harita reuas nempo dirina mengalami perubahan yang drastis. Komo harita eunteung anu dipake teh ukuran gede. Pan biasa mah rajeun kaparengan ngeunteung oge. Ki Jaki mah ukur dina cai we anu nyangkrung atawa dina batok ubuhan pan jalma leuweung. Kitu deui Siti Habsah diria sabisa-bisa dibantuan ijah salah sahiji anak buahna Ceng Maden. Siti Habsah memang parawan kolot tapi manehna masih keneh nyari. Memang tegeulis jiga artis tapi beungeutna mah teu goreng-goreng teuing. Moal ngerakeun teuing mun seug diajak ulin ku kurilingan ka pasar najan 5 poe 7 peuting. Harita Siti Habsah beres ti heula dangdana tuluy digandeng ku ijah ka tengah imah. Gek Siti Habsah diuk emo kareupeun Ki Lebe anu geus kasampak aya. Bah Uso jeung Ki Tatun seuri koneng nempo Siti Habsah anu geus siap jadi panganten. Pengantin pamagitna meuna ieu teh? Ceuk Ki Lebe nanya. Welah sakudung, di harare si atuh cenahnya si Jaki teh. Ceuk Bah Uso bari nguniang muru ka kamar. Asup ka jero kamar, Ki Jaki kasampak keur diuk tungkul sisi dipan. Bah Uso nyampeurkeun bari gek ngilu diuk gigireun Ki Jaki. Gek. Bah Uso ngagentra leuleuy. Duh, sok tak aya nu bisa diomongkeun ieu teh. Wing ting punga ting sedih. Duh. Ceuk Ki Jaki bari keukeuh tungkul. Bunga tulur. Ieu mureunana waktuna ente panggih jeung jodoh. Sok sanajan ku cara nu aneh. Ceuk Bah Uso. Gabrug Ki Jaki ngarangkul ka Bah Uso bari ceuri. Rada lila maranehna paungku-ungku terus ngobrol duaan. Nah, itu anu nyusulan teh meuni lila-lila teuing nya. Ceuk Ki Lebe anu ngaranna Bah Dadang nanya bari ngarasa kesel nungguan. Ke atuh, ku kuring urang rek diteangnya. Ki Lebe. Ceuk Ki Tatun nguniang. Sup Ki Tatun asup ka kamar. Kasampak Ki Jaki keur dipapatahan ku Bah Uso. Ki Lebe nungguan tuh. Ceuk Ki Tatun. Kela sakedeung atuh Tun. Wing keur mempersiapkan mental ieu teh. Ceuk Ki Jaki nyusutan cimata jeung lehona. Ki Tatun nyampeurkeun bari ngilu ngobrol nepikeun ka jongjonan. Ih, arek moal ieu teh. Nyusulan pating kerelep kieu ngakemerana geus 2 jam itu di daguan nu datang balik deui nya. Ceuk Ki Lebe Dadang nanya deui bari beuki teu geunah cicing. Muhun atunya geus sakedap urang susulan. Ceuk Siti Habsah bari nguniang muru ka kamar. Barang anjog ka kamar, Siti Habsah teu sirikna olohok ngemang kadu. Ki Jaki salin wujud.
katempo gagah jeung bersih, leungit jirim aki-aki anu salila ieu melekat erat dina sosok seorang Jaki Jalibri, janggot jeung kumis dikurud nepikeun ka kilimis, buukna rapih jeung luis, sok sanajan make minyak keletik, bajuna rapih make kameja meunang nginjem tibah uso. Siti Habsah bener-bener teu percaya, tapi manehna ngarasa atoh anu kacida. Harita pisan bibit rasa kacinta beuki mekar ligar dina hatena Siti Habsah. Komo manehna basa inget kungsi digagandong ku Ki Jaki, najan nya manehna nyaho Ki Jaki beurateun jeung capeun sabab ngagandong awakna anu gademol, tapi Ki Jaki tidak sedikit pun mengeluh. Ras inget deui basa bareng mimiti panggih, basa manehna kapiuhan di sisi leuweung Purunyus, sagalana narembongan beuki natrat jeung jentre. Keur manehna Ki Jaki nu harita salin wujud sabenerna mah teu jauh jeung cita-citana baheula, hayang boga salaki kanu geus mateng jeung dewasa. Siti Habsah yakin Ki Jaki memang jodoh keur manehna. Kitu deui Ki Jaki sarua olohok bengong nempo Siti Habsah anu ngajanteng di lawang panto kamar, hatena tagiwur teu ku hanteu. Siti Habsah kacida pantes jeung payusna. Ki Jaki anu keur olohok bari papelong-pelong jeung Siti Habsah kagaruwahkeun ku Ki Lebe Dadang anu harita datang nyusul ka kamar. Kesel 2 jam meureun teu balik-balik. Nu nyusulan ngadon ngalaleungit. Di kumaha ieu teh? Asaku kabina-bina teuing anu nyusul kadon disusul jadi ngaleungit kieu. Ceuk Ki Lebe Dadang ku kulutus. Jadi moal ieu nu karawin teh mun moal kajin abah we nu kawina. Ieu teh Ki Jaki teh serius henteu rek kawin teh. Amun moal ku Ki Jaki mah kajin ku abah we urang kawin atunya. Ceuk Baradang sigana mah kesel. Duh, hampura Ki, ceuk Bahuso nyerenge. Terus kumaha tulus moal ieu teh? Ceuk Ki Lebe Dadang bari muncereng. Aduh hampura aduh, kuring rumah sasawan ieu teh geumpeur teu puguh. Bisa teu dirapalan di dieu we lah di tengah imamah uing era. Ceuk Ki Jaki. Nya aita geun teh nya. Nya tina naon lah nu penting menjadi we. Kami teh aya kawinkeun deui di lemur sejen. Cenah mah Ki Imang eta teh hayang kawin deui. Katilu kali teh. Ceuk Ki Lebe Dadang bari sila di tengah kamar. Sok atuh der lah. Ceuk Ki Tatun bari ngilu sila. Deuh Jek, eta lodong teudeun heula atuh. Ceuk Ki Tatun ngingetan. Poho nya duh geumpeur ieu teh. Ceuk Ki Jaki bari neundeun lodong. Antuk nama Ki Jaki jeung Siti Habsah dirapalan di jero kamar, disaksian ku Ki Tatun jeung Mbah Uso. Aya reueus jeung bagja pangpangna anu dirasakeun ku Ki Jaki, kitu deui Siti Habsah.
salila dirapalan tekendat silih tetep silih imut tayoh nama aya rasa katresna begitu muwuh dina hate masing-masing. Tarima abdi nikah ka Nyima Siti Habsah binti Kardi Suteja kalayan mas kawin Mustika Suligar dibayar kontan. Ceuk Ki Jaki barisa salaman jeung Ki Lebe Dadang. Kumaha iteh sah? Ceuk Ki Lebe nanya bari neuteup ka Kita Tun jeung Mbah Uso. Sah. So. Kita Tun jeung Mbah Uso nembal meh bareng. Alhamdulillah. Untung teh jadi dikawin ku abah da bungan atulila teuing tadinya. Ceuk Ki Lebe Dadang bari tuluy mingpin doa. Tah ayeuna mah anjeun duaan geus sah jadi salaki pamajikan. Sing runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Ulah ieu aing-aingan kudu aya mupakat babarengan. Sing lambat lembut ulah getas hareupateun mun seugnya aya masalah kudu dibeuweung diutakeun memeh neureuy. Sing tarapti ati-ati jeung pasti sing baranahan we nepikeun kaanakan jeung incuan tak kitu meureun papatah ti kami keur aranjeun duaan mah. Ceuk Ki Lebe Dadang mungkas omongan. Amin. Ceuk sakabeh nu aya di jero rohangan. Nyimas, kuring janji rek ngebagjakeun moal teuing mereka peurih jeung kasedih asal Nyimas satia jeung satuhu ulah loba tiktokan we pokona mah urang babarengan mapai jalan kahirupan babarengan. Ceuk Ki Jaki bari nyum tarang Siti Habsah. Kitu deui abdi kakang moal boga niat ngejat lunta sok sanajan di bawah hirup sangsara abdi bakal satia sok sanajan loba anu ngagoda abdi niat satuhu sok sanajan loba anu ngaganggu sing percanten abdi sumpah moal ngijing sila bengkok sinembah mung salira kakang. Ceuk Siti Habsah bari nyium dampal leungeunna Ki Jaki. Sok kunaon jika nu rek ceurik. Ceuk Kita Tun Noel sobatna. Dah kagak gasuing aduh. Ceuk Mbah Uso bari nyusut cimata jeung lehona. Sarua euy sok uing jadi inget masa ngawinkeun si Imang jeung si Caci. Ceuk Kita Tun bari sarua nyusut cimata. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di Haneuleum sieum ieu lalakon ceng maden nya Ki Imang, Mbah Uso, Kita Tun, Ki Jaki, Pak Jempol. Insyaallah mungkin urang sambut deui. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sambeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.